Tong hilap, subscribe, like, and share na. Abdi ayatan Kang Ganis jadi badai nyungkeun dihapunten ke Kang Ganis. Kang Ganis abdi nyungkeun dihapunten. Masalah klarifikasi kenapa nggak langsung ketemu aja? Ya memang dari waktu itu mau ketemu tapi sama-sama nggak bisa, sama-sama sibuk. Dan hari ini mereka ketemu, mereka udah saling memaafkan, tinggal di pihak netizennya aja. Karena itu ada kesalahpahaman. Abdi ayatan Kang Ganis jadi badai nyungkeun dihapunten ke Kang Ganis. Kang Ganis abdi nyungkeun dihapunten. Habis Kang Ganis nyuhunkeun dihapunten ya Kang Ganis. Upami aya di naon di pihak abdi. Aya di pihak abdi aya kesalahan ka Kang Ganis. Abdi bade nyuhunkeun dihapunten. Sami-sami Kang lan nitip we ngawiat kitu mun saur abdi mah di mana akang teu terang kajalmina. Leuheung heureuy kitu teh basa karencangan teh janten masalah. Makana ieu mah abdi teh kenal sareng akangnya. Kita bisa pajarkeun nya kumaha gitu. Juga ka abdi pansos ka akang, pansos di mana. Tekan kami tong yo buka jadi. Sih dihapunten ya abdi nya. Abdi dihapunten Kang. Puntennya kamari ke video di Facebook abi foto ye nyebatkeun abi ya eta manfaatkeun terus artos terus masa abi ya siap abi nyukeun punten ke Kang Ganis juga dapat Kang Ganis. Aku udah bisa keluarganya bersami di saya Kang Ganis abi sareng Kang Ganis nyukeun dihapunten ka Kang Ganis pribadi. Ade Ronok, Mang Ade Ronok ka Kang Ganis dan ka Kang Ganis. Orang sih namanya orang itu dulu jadi dulu aja jadi bukan masa daerah yang melihat yang gak dihapunten sadayana nggak ada apa iya live ya ini tadi live live yang kayak gitu lagi cetok bisnis oh kamera tuh ya Kang Ganis kamera oh iya nanti dia iya video itu buka di kali ya, aku hanya apa pura abi kasar itu adalah soalnya mengurai situasi itu bingung kumaha gitu ya dan maksudnya gitu jadi gitu ada bawah terus Kang Ganisnya abi dihapunten Kang Ganis. Ya. Atur nuhun Kang. Ya, Mang Ade sareng Kang Ganis ayeuna babarayaan. Nganggap dulu ka Mang Ade. Asli. Asli ya. Emang kieu lu. Ieu Mang Ade. kade iya tuh Mun kana grek lewat ka dieu Mang Ade. Badurunya. ya duduk insyaallah lah siap itu situ jadi Insyaallah. janji Bapak Agus di situ kabujeng Ya, kan ya Pak bisa kan, jaya rumah dulu kan, kaputingan di jalan, bisa kan dia. Ya siap, ya siap. nun matinya Ya mak, sabi-sabi Kang. Ya siap. Ya. Alhamdulillah Nun Kang, nun pisan. Aduh. punten pisan Pak Sami-sami. iya Nah, dia. Ya dah yang ketiga dua anak. oh di dia Oh, dia Kang. tah di Oh, siap, mangga. Sok, Pak, dia Pak. Dia Pak. Bareng-bareng Pak. di dia Ya. Udah habis Kang Ganis ayeuna oto silaturahmi ka Kang Ganis sekaligus mengklarifikasi sekaligus nyuhunkeun dihapunten. Alhamdulillah ku Kang Ganis abi gayung bersambut. Kang Ganis ka abdi oge sami kitu da. Abi mah kumahanya ada muhun awana baik insyaallah akhirna baik kan. Niat abi baik insyaallah akhirna baik. Mangga Kang sia anu bade dilareskeun mangga. Nya masih bayarnya sedekah bae, bayar itu bae. Hatur nuhun ka sadayana abi klarifikasi sareng Kang Ganis sareng Kang Bapak ieu. Ya. Pak Haji Bubun hapunten di mari. Itu hilap. Siap, Ya, Pak Ade. siapnya Kakang Bubun. Ka sadayana keluarga di dieu Mang Ade nyungkeun dihapunten terutama ka Kang Ganis sareng keluarga sadayana. Mang Ade Ronok
nyana bantes pirama sarangeun sadayana nya Kang Ganis oge pokona si sarehat sadayana urang maju babarengan jemaah gali potensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Ganis hei mantap.